maca Quran teh pek salindungkeun heula diri anjeun tina pirang-pirang godaan setan anu dilakna. Jadi we doa nyaeta a'udzubillahi minasyaiton. Ari a'udzu teh asal tina kecap a wau da. Naon margina harakatil wau ilal aini, jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain. Pasaropa maka surup audu ae akdiru, artina kedewasaan. Gitu, mereka bihidir baheula budak keur ulin jekul ke di paehan. Aya-ayana kudu kitu, kudu. Naon dina diri anjeun eta rasa bubudakeun kudu dipaehan genti ku kedewasaan. Jelas? Ulah bubudakeun wae, menta unggul digawe mung. Jelas? Cing kudu geus dewasa. Gimana tuh? Jelema geus dewasa mah bakal mikir ieu teh setan teh nya dilaknat. Jelas jawab. Urang hartikeun abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kitu Bu. Eta geuning aing ngaliwat ka kampung simkuring da pangeras nu ngartikeun taun budak nih. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Budak jadi budak. Atawa rek salat subuh nih. Eling dulur. Muslimat. Oh. Itu make seni kumaha bari nyeri huntu. Kane goblok jeung sikil huntu. Mun make seninya subuh geus bedena. Eling dulur. Muslimat. Ayo urang berjamaah dina salat subuh. Itu kewajiban urang keur di dunya. Jarak baik sibuk begitu brawe saudara. Inum. Segenya. Aya nu ngaharamkeun urang teh kana wayang. Pami aya, mari kita berdiskusi. Nah gitu. Jadi kedewasaan ibu tanggung. So, urang sikikeun eta tanggung nya. Jadi saha nu dilaknat teh Pak tadi teh? Setan. Kusaha dilaknatna? Iraha. Bahu. Ari ayeuna masih setan menang saha. Kenapa Allah begitu? Dari setan menang saha. Atur dilaknat terus Allah gitu. Masa Allah. Jadi liurnya. Nah, kenapa saya kalau tapi disebut loh gitu. Dalam antara pulau. Beres? Daya mah menyebarkan agama Islam. Dah Allah yang makhluk kene sebenarnya mah. Nah, sia liurnya. Liur Pak? Ari Allah naon? Allah teh jenengan. Naon cenah? Jenengan mah ditulis jadi aksara disebut jadi suara. Jadi makhluk kene eta mah jenengan. Anu di jenengan Allah saha? Laisa kamislihi. Saya tapi bisa nyebut, itu mah disebut Allah, alamat. Karena, sia. Atau lamun kitu mah cenah dat laisa kamisli saeun teh bandinganana teh berarti Allah teh bener Allah mah eueuh. Sia. Atau lamun kitu mah tong ibadahan, ibadah mah kudu kanu eueuh. Da kanu aya mah ka makhlukna. Nah Allah teh eueuh naonana? Eueuh pabandinganana. Karena prokarti pintar ke si ibu mikir sugan teh nurutan gitu ya sugan teh kupu pemuntir si goreng lalai kapipir sugan teh tungkul teh keur mikir si goreng ngaca ibari ngadahdir ya gitu tak Ar-Rahman
Ar-Rahim teh Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman Ar-Rahim. Dieu keneh ya Pak. Dieu. Ar-Rahman teh Allah, sok Bu ngaji. Ar-Rahman teh Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman. Ari sifat tong disifatan deui. Annatu layuk natu. Ari sifat tong disifatan deui. Ar-Rahman manaras Allah, mung Allah sanes Ar-Rahman. Palai ka hartos. Ai ceuli naon? Cepil malemesna. Keur berdiskusi urang Sunda, Pak dengan cepil Bapak ya laleur. Dari ceuli abdi mah eueuh, kitu. Jadi cepil mah keur kabatur. Bejaan becerehnya. Ai ceuli teh ngaran. Naon cenah? Ngaran anu mana? Ngaran ieu nu rem. Tah ieu ngaranna naon? Jadi ceuli teh naon? Tah ieu ceuli saha? Bener ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli. Kartos hebat. Sok lamun simpuri ke lempang anu nyalukan ceuli ka dieu. Berenyang ke ceuli nganyapurkeun. Kitu teu. Kumaha lamun Asep ka dieu nyapurkeun jeung ceulina. Oh gitu. Nu mawi la ilaha illallah. Kacakup kabeh tah. Ucap tongol walang taga roh pati gogodongan Rahman Rahim Jabar Kohar kacakup la ilaha illallah. Sia nu mawi la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid luar biasa. Kartos? Nah, itu ngaji mun pengen nyiki. Hebat, agama hebat. Ada orang nyebut Asep Sunana hebat teh. Agama itu hebat. Maha benar Allah dengan segala. Tuh. Jadi nu dilanggarkan santai teh. Pinter. Ewon meuli 1 kilo ka Udin eta bonteng. Sanu meuli? Sangeusna ewon meuli 1 kilo ti Udin bonteng ku ewon dirujak. Tuluy dihakan. Sangeusna ewon ngakan rujak ewon jadi beuteung. Leres? Nyalakeun teh ka Udin. Teu da Udin mah dagang. Leres? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau pirang-pirang godaan setan nu di sanu dilana teh. Tuh agar kene dicontohan. Udin dagang bonteng, sanu dagang? Cek Udin teh bonteng. Ewon meuli. Cek setan teh sirik pidik jelekan iaya bade diange moayeun. Sirik pidik jahil kaniaya pada diange moayeun. Ku ibu dicapluk. Si sirik pidik teh dipake ku ibu. Saha nu dilana teh? Balikan deui. Sirik pidik teh hak setan nu didagangkeun ku iblis ku setan. Sirik pidik jaya kaniaya iren panate nudupak upat semua ujug ria takabur nyaci maki sisik melik teu kaupan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese kedul muntangul disahatan di setan diasaukeun ka ujang ku ujang dilegleg saha nu dilakna teh sia si ewon jadi beuteung teh nangakan bot. Dalamun eueuh setan mah maneh teh moal normal moal. Syukurkeun ayana setan teh. Ngan ku ajeun pilih ieu panggodana rek dicapluk mah. Kartos? Ieu setan musuh Allah kita. Di mana mitingna? Nah, teh malaikat teh. Gara sok Nabi Adam keur ngajepepeng, ya. Hei, para malaikat, panganti ka Allah. Sujud tak Adam. Sadayana
aya malaikat hiji teu sujud. Kulantaran teu sujud, cek Allah teh abelasa. Bedeg. Bedeg oh. Tapi eta skenario anjeunna lamun eta milu sujud, anjeun moal normal, moal dewasa. Artos? Pinter urang dieu nya. Sia, pikir sok, tak PR. Gitu, Bu. Jadi, kalimah ta'un teh eta teh kedewasaan.